Bah di dia obo teh. Jadi ya. Henteu tiris bah. Oke. Oh, cik sok kumaha bah asup ka dieu bah abah ka dieu. Iya ya. Heeh, cik sok. Oh, ke kadinya nya. Ari obo kumaha bah? Nangkara kumaha? Oh, sok kitu abah teh. Mana bantahna bah? Iya we. Eta bantah teh ai simut mana bah? Simut nama iya. Mana aya henteu? Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Oh, eta simutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody untuk terabas perkampungan dan pedesaan, khususnya berada di seputaran Jawa Barat. Dan untuk di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu abah-abah yang menurut informasi jadi tinggalnya itu di gubuk kecil, yang kecilnya itu seperti ini, hanya sebatas atap terbuat dari pelepah kirai katanya. Dan saya baru dapat informasi setelah saya kunjungan dari anak gadis yatim. Saya pun juga penasaran ya seperti apa dan bagaimana kehidupan seorang abah-abah yang tinggalnya itu di gubuk kecil kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan semuanya pokoknya simak terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya untuk menuju lokasi abah yang menurut informasi jadi abahnya itu tinggal di gubuk kecil yang hanya masuknya itu sebadan, dan ini masuknya wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya pun juga penasaran ya seperti apa dan bagaimana kehidupan seorang abah-abah yang tinggalnya itu di gubuk kecil yang masuknya itu hanya sebadan saja. Dan ini lokasi belakang saya, dan jalannya ini menuju abah ke lokasi sini kawan-kawan. Nah, katanya ada gubuk kecil ya. Tuh, jadi lokasinya seperti ini. Nah, ini lokasinya. Jadi di area sebelah sana itu perbukitan dan hutan. Nah, kemungkinan yang saya tuju itu adalah gubuk yang ini, soalnya nggak ada gubuk yang lain, jadi gubuknya itu kecil ya, hanya pas sebadan saja. Apa mungkin abah itu ya? Nah, kemungkinan abah yang ini. Bentar ya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Aduh, abah, mungkin ini benar ya. Abahnya sehat, sehat. Abah teh saha nami teh hilap bah. Bah Edi. Orang aja pola ada si Uyun kasih dia. Oh, Abah Edi di dia sareng sahabah. Tapi Oh, tapi mah nyalira di dia teh. Hah? Nyalira di dia bah. kayaknya mah kapi lanceuk. Oh, jadi ke sebelah sini juga ada Kayaknya rumah. mah budak lanceuk. Kau koma kemang ayan. Bah hari itu mah kapan pakaya di dia. oh, jadi abah mah punya sawah di sini, gaduh sawah di dia. Jadi lamun ka sawah dikadu pawekan urang. Jadi lamun ka darat kudukan urang gitu. Jadi lamun ka balong kudukan urang, mun ka tabrian kudukan urang, mun halatuduh kudukan urang. Nya. Lamun balanya kudu duit urang gitu. Ari ayeuna boga jangan balanya bah teu. Aya jangan balanya. Ya duitna kapan di sarewa. Oh, Kan pulang-pulang teh. oh, di Arinyeum. Oh, Mas. Politisna teh nyewa 5%, pokona dikeut daek mulangkeun. Anu 5 pokona teh daek mulangkeun 5%. Bah, ya aya rezeki jangan abah ya.
Ini suku dibere mah. ti Pak Bayu Andika doakeun Pak Bayuna nya bah. Saha tapi Ti Pak Bayu Andika Pak Bayu Andika orang mana? di Jakarta bah. Di Jakarta. Ada suku kas mere duit kan. Doakeun. Abi ke sok dibawa ku lanceuk abi. Heeh. Sok di Jakarta nanti sok digawina mobil. Heeh. Di Maya Sari Bakti. Heeh. Abah itu keur naon itu? Mirun seuneu. Terus ngaliwat orang. Oh, hayang nih. Abi ge baheula mah Heeh. sok dibawa ka Jakarta. Kurang dieu oge sok loba di Jakarta. Oh, pernah Abah ke Jakarta? Pernah di Pedati, di Oh. Desa Pluit, Oh, digawe di bangunan. zaman iraha Abah tos lami. Beuseuh, beul. Oh, baheula nya. Iya. Bah itu keur ngaliwat tiasa ninggal ka ditu itu bisa kahuruan. Ya, saya ngaliwat mah, ngaliwat cetak. Alah kade bah. Alah ku tante Abah nuju ngaliwat bah di dieu. Ngaliwat di dia. Di dia nempat ya saungan di urang situ. Heeh, di dieu Abah teh tidur di dieu obo di dieu. Nya, Ka mana ieu Abah jalanna? ngan abi mah nyekel gaib titipan kemisan, Oh, nyekel gaib. nyekel urang sancang, nyekel anu ngomong, nyekel urang pajajaran. Oh, Abah teh. Tatamba ka pantai itu teh ka Ciras. Oh, Abah teh tataman dugi ka Ciras. Ciras ka titipan kemisan. Ciras itu bah, naon? Takidulan. Cipatujah. Oh, luah jauh bah. Tatamba baheula teh ka ditu. Abah teh. Ya. Jadi ceuk di ditu teh ieu teh cenah kudulurna. Oh. Tadi belah kidul belah kulon belah kare belah wetan teh aya dulurna. Heeh. Jadi teu daek boga teh cenah kudulurna teu daek boga pemajikan cenah kudulurna gering kudulurna ngageukeun di saroba. Heeh. Sakaitna jeung tinu jauh sieun kapilan boga sieun ka siapa ngaboga cenah. Jadi lamun ka tempo aya teh cenah ceuk nu ngubaran uci pangumikan. Ayo urang ka ditu ngaras cenah kumanehanana. Oh, gitu. Ayo teu daek boga teh cenah kudulurna teu daek boga pemajikan teh cenah kudulurna. Oh, jadi Abah teh can kawin teh. Adi kawinkeun mah ku kulawargana 2 kali. Aduh. 2 kali kan daekeun ka hayangna mungun ka hayang. Oh, nya. Jadi daekeun ka hayangna mungun ka hayangna. Heeh. Da lebih ge ek namuleukeun wae. Oh, gitu. Lain beunang abi mah. Bah, ieu ngebul bah, masak teh di mana bah ninggal? Nya we masak mah. Di dieu, ka mana jalan Abah? Tadi dinya. Tia uyos ninggal bah. Iya. Aduh. Oh, gitu. Bentar nih kita pakai lampu nih kawan-kawan. Kita osok di Jakarta nya. Oh, di Jakarta. Abi osok jeung lanceuk abi sok nyupiran, abi sok ngilu naik turan. Oh, Pilihkan Pulau Gadung. oh baheula teh. Sok digawe di Desa Pluit, sok digawe di Bangun. Baheula teh digawe karena naon, Bah? Sok digawe di Nabe, sok digawe di dagang di sekolahan. Oh, ku tante Abah teh pernah digawe karena bus. Dibawa ku lanceuk ka Inung. Oh, gitu. Gitu. Alah, hoyong ninggal euy. Kawan-kawan. Asup ka dinya dongkok ka ditu tuh. Tiasa bah kitunya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek wae ka dinya. Halo. Dia aja pola gitu. Oh, bukan itu mah teman saya, Bah. Ya, Masya Allah. Di ini tempat masaknya Abah di sini tuh. Saya susah loh, ini bener-bener sempit. Jadi lamun aya nu nyangan kieu teh jalari tingkal telak. Loh, Ngabejaan gitu. aduh, jadi ini tempat Abahnya masak. Dan di sini Bah, Ari Obo di mana, Bah? Hari sare. Di dieu. Iya we. Nah, iya. Da saminggu wae mah tara sare. Kunaon, Bah? Tara ngaleyep. Kunaon? Tara ngaleyep lamun saminggu teu ngaleyep. Heeh. Dibayar 5 menit 10 menit dibayar diinget ku gaib kurang sancan. Oh, jadi saminggu teh tara sare. Tara ngaleyep gitu. Paling kurang ngalayep 5 menit. Alah, kumaha Abah meureun tunuh? Saminggu teu ngaleyep jadi inget we gitu salawat. Inget wae. Ari baheula mah sok dibere tuduh teh sok tuduh kuduluna ka kulawargana. Oh, gitu. Baheula mah sok tunuh. Ayeuna mah ku gaib jeung urang sancan, ngomong jeung urang pajajaran. Nya. Kapan di ditu aya kulawargana. Abah,
Oke, abah balanya nya kanya rencang abahnya. Niatkeun syukur nuhun. Heeh. Insyaallah kapayun nanti mudah-mudahan sih aya rezeki nanti abi ka dieu deui nya bah. Agang teh urang mana? Heeh. Urang ka Japolah. Di Jakarta abi teh bah. Heeh. Di Jakarta. Di Jakarta anana teh di pasar Minggu abi teh bah. Oh, kutan di pasar. Heeh. Abi masuk di dinya di Cililitan Pulau Gadung. Oh, abah mah di Cililitan Pulau Gadung. Cililitan Pulau Gadung pedati. Kana beus teh. Yang ngiru jeung lanceuk abi, sampai ngiru di bangunan, sampai ngiru di nabus. Sok dagang pancong di sekolahan gitu. Baheula teh di pasar Minggu. Bah di dieu sabaraha taun bah calik? Di dieu aya di dieu teh 25 tahun mah. Di dieu abah 25 tahun. Nya. Alah. Da abi teh karugian teh leuwih 200 juta. Di dieu teh. Nya geus nasib di dieu teh. Heeh. Di paha 16 juta. Heeh. Jajang 12 juta, dicem 12 juta. Heeh. Jajeng 2 juta 850 deui. Di 8 juta, jadi 12 juta, dijual 10 juta. Oh, jadi abah 40 genep 4 juta genep 100. jadi abah teh boga duit Jadi politik cenah teh disewa di arinyeum. dan pokona dikekeuweuk. Teu daek mulangkeun 50% dikekeuweuk. Oh, jadi abah mah eueuh. Jadi kami teh henteu mere. Oh. Timbang geus 14 tahun jeung puasan teh teu daek mulang-mulangkeun. Sing sabar bahnya. Gitu. Karena ku abi dibere nemenya. Alhamdulillah sabanana mah abi teh kering. Gering. Gering dari geringna teh ku ayana duit disewa 5% teh daek mulangkeun. Pokona teh daek mulangkeun. Jadi gering abi teh. Duit abah pokona eueuh kitu Pokona nya. teh daek mulangkeun 5% teh daek mulangkeun. Minimal atuh aya pokona nu abah duit tunggunya. Kitu mere pokona teh daek mulangkeun. Ditanyakeun ku abah teh. Heeh, lamun ditanyakeun teh ngabulan teh ngarepe ada dempet. Tuh nih bahnya. Alah, abah di dia berarti 25 tahun. Teh kita butuh, teh kan teh halus, teh beres teh babali deui. Teh dibalanyakeun teh kan teh. Heeh. Nah ada dempet teh. Heeh. Ngarepe teh daek mulang-mulangkeun. Kutaan teh di pasar Minggu. Heeh. Abah teh sabaraha tahun umur teh, Bah? Abi Heeh. kira-kira kana 40-an meureunna. 40 tahun. Ya. Da keluar SD teh tahun 1880. Heeh. Lamun ditamatkeun mah kudu pika kelas 5. Ari kacai sok ka mana di dia, Bah? Abi kacai mah kadinya teh kanu abi. Oh, Yang ieu garapan adi abi ieu teh. cik nu mana Bah caina ningali, Bah? Itu ieu mah. Ningali kacaina abah teh di mana? Jauh teh, Bah? Ada urang pasar Minggu. Heeh. Abi teh sok diiwak-iwak di dieu Cililitan Pulau Gadung. Oh, Pedati. Bah di mana Bah cai teh sok? Di dieu tampian mah. Oh, tampian abah teh di dia. Oh, Tampian mah di dieu. mana cai? Aya Bah teh man. Oh, di dia, Bah. Ya teh meunang meuli ti adi abi baheula. Oh, baheula teh. Jadi ieu teh nu abah ieu teh. Ya teh nu abi atuh budang meuli ka itu. Oh, Kiluan. Nya. Oh, abah teh di dia mandi teh. Ieu eta teh. Mana panyukna, Bah? Yang batok sok ku batok. Oh, ke batok. Halus, Bah, jadi sehat. Jadi ini teh di alus-alus teh riweuh saban penting teh. Ka sawah. Gawe-gawe. Heeh. Sok Bah. Alah, ari ieu urut naon, Bah ieu? Ya teh sataungan. Sasaungan abah. Heeh. Oh, ieu teh aya deui. Sataungan abi ieu teh. Oh, Dino abi. cik ningal ya. Kita lihat di kawan-kawan. Jadi ini katanya saung-saungannya ini nih. Katanya di daerah meuli mah dilanjut abi katanya. Oh, jadi ini saung-saungannya. Daerah Kawan-kawan. meuli mah kaweti. Heeh. Di daerah tikang hading, budak tikang maonan, tikang maman, tikang Johani. Heeh. Itu luar Bah. opatan nih. Bah. Itu be. Kala Bah abi heula, Bah. Lah, hese Bah euy. Alah, abahnya nih. Kan orang pasar nih. Heeh. Bah, hayong ningal deui kalebet, Bah. Buka baraya di dieu nya. Boga baraya, Bah. Loh. Nah, ini ada daun juga nih kawan-kawannya. Saya gak ngerti ngobrolnya itu maksudnya kemana ya. Nah, jadi abahnya ini tidur di sini. Abah di dia obo teh. Jadi Ente tiris, Bah.
Teh. Oh, cik sok kumaha bah asup dah ka dieu bah abah ka dieu. Da di dieu mah aya eta Aya naon bah? ceuk ma abi baheula kadenge kieu cenah. Heeh. Budak si abi. Ceuk bapak ma abi Heeh. ya kokocoran itu jadi girang teh. Heeh. Udah ya balong abi di nya teh balongan. Tadi di nya teh ceuk ma abi teh baheula teh kieu kadenge na teh. Mah cenah ka budakna teh. Heeh. Kadenge abikeun budak teh. Tadi di nya teh cenah na kokocoran teh sok ngunag cenah. Oh, kokocoran mana bah? Tuh di girang. Oh, sok ngunag cenah. Nya abi ngajanteng gitu na kokocoran teh. Sabang sanding naon bah eta teh? Aya rusak gede piring beling ngajant eta ngarontok kana suku teh. Heeh. Maju di jero awak teh kitu teh. Oh, jadi ada yang Ngarontok. segede piring katanya suka Gitu. ngejar abah. Hurung cara cenah hurung cara ruak hurung. Oh, jadi menyala hurung. Jadi ngarupakeun ruak hurung Heeh. sagede piring beling. Heeh. Jadi ngarontok kana suku dua teh. Oh, tapi abah teu naon bah? Kat dijampekeun ka Jepang kemisan. Oh. Salib ceng teh tulungan ceng teh lah. Tuh Aya bergetar. anu ngarontok ceng sagede piring Heeh. dua hurung ceng. Heeh. Dia teh nu boga di ditu cenah ngalawan. Ka abah Ya. cenah. Kayak di ubaran kumanana. Oh. Cager we gitu. Cager abah teh. Tak kadengena teh ke budak teh baheula teh nimah cenah kadengena teh. Heeh. Tah di dinya teh cenah. Amarna cenah. Kamarna cenah di dinya Heeh. teh. Nimah cenah kamarna cenah di dinya teh, nah balong Oh. abi teh di dinya teh. Heeh. Aya balong di dinya teh. Abi teh ngajanteng kieu ye. Oh, gitu. Abi teh ngajanteng teh aya nu ngagebrok dieu teh. Karena sirah abah. Heeh. Ngocok di jero teh ka dieu teh. Di jero. Ari pek naon bah? Nah, ulina janten deui ngagebrok ka dieu teh bejo tina sungut jigna ka kulon. Heeh. Hurung nya Aya aya naon eta teh dina bah? kamarna teh Naon eta teh bah? ari dina kamarna mah hurung we nu katempona mah Oh, menyala. jadi lamun ngagebrok teh asup ka jero teh ngocok di jero teh Heeh. tuluy teh di lamun datang di ngagebrok bijil tina sungut hurung gitu dina teh ka kulon Nya. nya dina kamarna teh aya Ayanya. Ya. Bah, ari obo abah teh di dieu. sok di dieu sawaktu-waktu di dieu sawaktu-waktu sok pindah ka ditu Oh, karena saung itu. nya jadi Oh, jadi lamun cek gaib cek di bulan itu nggak ditempokeun. oh saban peuting oge. Nah, jadi saban burang saban putih nggak Sok ditempok. abah teh sok aya nempokeun noong. Cek eta teh cek gaib ge cek urang sancang cek ngomong cek urang pajajaran ngomong teh kieu. Entong ngesare di dieu cenah ayeuna mah Nya. ngomong teh. Dina eta itu dinu kisi juari cenah. Oh. Kan juga meuli di ditu di adi abi. Oh. Dia urang meuli ki ma abi gitu. Oh iya teh. Bah, cik sok tiasa bah ka dieu teu. Abi sok ka dieu. Ka dieu jalan. Dia sok kieu ya. Heeh, cik sok. Sok kieu. Oh, ke kadinya nya. Sok kieu. Ari obo kumaha, bah? Ay gawe mah sok kieu we. Nang karak kumaha? Sok kieu kan. Oh, Gawe mah sok kieu. sok kitu we abah teh. Mana bantahna, bah? Kieu we. Eta bantah teh ai simut mana, bah? Semutna mah ieu we. Mana aya henteu? Aya ieu. Masya Allah, tabarakallah. Oh, eta simutna. Ieu semut. Eta teh samping naon, bah? Geus nyampak di dieu. Oh, geus nyampak. Oh, jadi Nyampak udah di dieu. ada. Jadi atuh. ujug-ujug aya gitu. Oh, ujug-ujug aya. Taya ge wakil kieu teh Heeh. si naon Jokowi, Hmm. si SBY, Heeh. si Ganjar Mahfud, pamura pamere eta mah. Ieu teh. Masya Allah, abah meureunnan eta sampean kaduruk, bah? Sok kieu we. Oh, henteu nepi nya banyak. Sok kieu we. Oh, itu. Hutan di pasar Minggu. Heeh, di pasar Minggu, bah. Pareum bah seuneuna, bah. Li nyakeun we. Ari ieu naon bah ka dieu, bah? Eta mah bangsa paparabotan we. Oh, para buat kaleuweung, abah. Oh, bisa paparabotan maksud. Masya Allah. Jadi ini mah bukan ini lagi ya, ini mah kecil banget kawan-kawan. Da tara eta tara ngaliep, Oh, jadi abah teh tara tunuh, tara ngaliep. nggak ngantuk-ngantuk teh tunuh abah teh. Saminggu sekali abah mah tara obo. Lamun saminggu teu inget teu tunuh itunya teu dibade tunuh.
lamun saminggu tuh dibere tunuh, nya dibere 10 menit 5 menit gitu. Nah, Ya. lamun geus 5 menit 10 menit. Geura-geuru dibere deui inget deui gitu. oh inget deui abah teh Ari baheula mah unggal peuting oge sok ngalayu posok tunuh. Ari teh cenah cek gaib mah ku kulawargana kudu luneung. nya bah ari bumi abah mah di dieu nya bari jeung nungguan sawah meureun bahnya Jadi di dieu teh kieu. Kepancok jeung Kang Dadang di kidul. heeh Ulah cenah ulah tuntun aing cenah Edi. Si heeh Kang Dadang teh si Kang Utis. Kang heeh Dadang. Dilemu cenah tempokeun cenah ku aing bakal cenah jaga aing. Da dilemu rumah cenah teh kop salah. Jadi kudu ka sawah kan urang, ka darat kan urang, ke balong ka tambiran kan urang. nya Alas dulu kudu kan urang, ka cai kudu kan urang, jadi segala kudu kan urang gitu. Masya Allah Gitu di dieu mah cenah si Kang Nya, Dadang teh. Si nya Kang Dadang udah kaji dari urang gokanu. nya bah ieu suluh menang abah bah Heeh, isuluh teh. di mana bah ieu teh Gede sasaungan teh menang oh iya teh saung teh menang abah ieu teh Heeh, itu kunya lira menang abi di nu abi gitu jeung sasaungan. Masya Allah jadi ini bikinan abah Edi nih kawan-kawan tuh bisaan oge abah ngada mau iya bah ini nih Urang sancang. oh iya teh jadi suruhan orang sancang Kita gaib kita urang sancang. oh jadi ini suruhan orang sancang kawan-kawan katanya nah ini ieu naon bah ieu Gemuk kita ke suluh. oh suluh dan saya pun juga nih sedih campur ngeri pengen ketawa juga nih ya jadi konsepnya ini Minggu abi abi teh baheula mah di ditu di Pedati di Jakarta teh. di Pedati abi di Pasar Minggu bah alah Masuk jurusan Cilitan Pulau Gadung we, Pelempang Banteng we, bah dan Blok M we. bah kade kahuruan bah ieu teh Heeh, diberi perhatian syukur. heeh hemirun seuneu di ditu bah Data ya sok memeusan. oh sok memeusan jadi henteu gede seuneuna Tengah gugudan. oh dan ini banyak kayu bakar seueur oge suluh bah ya dan ini terbuatnya ini dari injuk Tapi masuk di Pedati. Kapan loba di dieu baheula mah. di Pedati Loba urang Januti, urang Logokokanu, urang Cibarilu. Jadi itu dagang martabak, dagang Oh. pantong gitu. di kota teh Nah, di sekolahan, di oh Jakarta teh. di sekolahan Di Jakarta teh di sekolahan, dagang martabak, dagang Oh. pantong gitu. aya abah bari teh kana beus abah mah Abi sok minggu sakapeung dina beus jeung lanceuk abi. oh Sok di bangunan. bah bah punten bah ari ieu naon bah eta di canak Ieu heeh bebekelan ieu mah atupan pikiran teh mah. eta wawadahan meureun bahnya Ya, wadah model emameun gitu ya, kantong meureunan aduh kantongan gitu. kakantongan bah engke abah balanya nya kunya lira abah terang warung nak Apa? jadi saya Lamun di Jakarta mah atuh sok haliwang tan aya copet. oh loba copetnya Lamun di Nabeus mah baheula aya teh sorangan, sok aya tiluan, sok aya opatan. baheula teh duaan. baheula teh Copetna teh baheula mah. oh Ngajak beunang ku polisi. oh aya abah pernah kacopetan bah KTP abi ge kacopetan. KTP ayeuna boga KTP bah Boga KTP. oh ternyata masih punya KTP abah KTP mah ya. Kan baheula mah anu nyopet. heeh Sok Bah. nyieun deui we. heeh bah hatur nuhun tos ditampi silaturahmi ka abah Teh syukur. mudah-mudahan enjing deui aya rezeki abi sing tiasa disilaturahmi ka abahnya Ya, doakeun ku abahnya nya teh syukur. aduh Masya Allah oke lah kawan-kawan jadi urang pasar minggu. tapi senyumnya abah ganteng mbak tuh abah mah kasep banget Oh, tapi gua bawa ku lanceuk abi. wah sedikit asli. Jupiran lah Oh, kami sok jupiran. di Nabus kota Heeh. di Mayasari. siap bah pokoknya abah sing sehat dirinya Ya. jadi abi mah bade pamit heula panginten bade uwi soalnya mah tonton sontennya
Niatkeun syukur. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa kesini lagi, Bah. Kawan-kawanku semuanya. Jadi di hari ini kita sudah banyak ngobrol sama Abah Edi yang memang pemberani tinggalnya itu di gubuk yang hanya ukuran sebadan saja. Bantu doanya, bantu supportnya. Mudah-mudahan ada rezekinya buat Abah ini. Dan banyak juga saya bingung juga nih untuk ngobrolnya ini untuk konsep bangunannya ini seperti apa ya. Pokoknya saya bingung ya. Pokoknya buat kawan-kawan semuanya terima kasih atas support dan doanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Bayu Andika. Sehat selalu, digampangkan rezekinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.